Can ka sekolah? Itu. Nah, ka dia jalan ini. Arbiet di mana? Ente jalan di itu. Itu. Oh, kamu. Di dia kuringan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan sidak ke rumah nenek saya ya. Maafkan nenek saya, kali ini saya videoin walaupun nenek saya tidak tahu, tapi akhirnya dikasih tahu. Dan di sini kampungnya terasa adem sekali. Dan tumbuhan pepohonnya sangat hijau sekali. Alangkah damainya kampung ini. Terasa ingin tinggal di sini. Tapi lagi ngonten. Oke, kita merebut ke pipir. Ini pipir siapa saya juga tidak tahu. Alangkah indahnya itu rumah panggung, tapi kelihatannya sangat nyentrik sekali. Oke, kita lanjut. Waduh, suara ayam jago kongkorongok nih. Sangat indah sekali kongkorong ayam jago di perkampungan. Kita sebentar lagi mau sampai nih. Oh, ini pipir siapa? Cai kedengaran mantap cai di pipirnya. Kerimah cai. Kerimah cai. Oh, cai. Ta suara ayam jago dah. Kongkorongok. Oh, ini ada manuk cangkurileng. Oh, bukan. Manuk naon ieu? Sorana mani alus kitu eta aya ayam jago. Yuh, iya jago ya si jago. Usaha ieu ayam pot badag ieu. Oh. Can ka sekolah? Itu. Nah, ka dia itu. Dugi ka Cipangalang nih tadi teh. Ya pasti di dieu lah. Damang nih. Puguh kararieu teu ngararina. Karena gering naon? Salna ieu. Nama tujuannya kilo nya itu. Apa kumaha hari ini? Teu tiasa digerakkeun. Hah? Cingnya apa atuh? Tedam etes ararateul kumaha hari ini? Ararateul ongkoh ieu teh. Lamun usik teh batur jeung cenah. Nya ararateul batur kitu. Anu ateul mani sami abi ge komo keringat gerani. Menes dongkap ateulna Gusti. Kurangan naon nya. Buka tina naon meureun. Ini dada terang ngopi umum. Da jarang eueuh duit keur meuli. Tinggal di barudak da buah. Di mana eta nih buah orang di sana katuh? Kapan cenah semplak saregang. Oh, bakat kulebeut nih. Hari ini di mana ingat calik? Tadi tonggo teh saung deket Ciaoni. Oh, nu eta. Saung ini mah eta. Kali ini uyut nya. Uyut tadi mana? Ngasok Oh, ai iya. keur teu ngarareunah mah ka dieu nya linung ka Oh, budak. budak dia. Nya yang ka cikong baju beureum ngeplog apa itu maksud? Oh, ka mama ya pura-pura we ka ditu mah. Tunang gaduh warga abi teh di dieu kitu we. Padahal baru. Geus nepi. Can biatan pit ka muncul. Ya nah. Lain api-api kok ada dulur. Teu ka batur. Padahal di Nganyang. bari bertanya teh bari padahal media teh. Kada wargi kita di dieu teh. Dan ayeuna oge kade di video eta. Baik, video teh. Nah, Teu naon-naon. Teh kage moal mana naon. kami kita ramina Facebook nanti. Nya eta. Iyo. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.